Sampurasun wargi-wargi simkuring anu dipikasih ku Gusti, bagja sinareng syukur upami urang tiasa patepang deui atuh dina dangat ayeuna dina leresan ieu dina waktos anu endah ieu simkuring bade ngadugikeun hiji perkawis hiji babasan anu masih patali sareng saur sepuh kapungkur anu unggalna urang kudu inget kana Purwadaksina. Ieu mangrupikeun babasan atanapi kecap sepuh kapungkur anu ngemutkeun anu masihan pituah anu masihan pepeling kangge urang sadaya sangkan urang henteu kajongjonan, sangkan urang henteu katungkulkeun nalika urang hirup di alam dunya, henteu katungkulkeun ku nyiar kipayah, henteu katungkulkeun ku usaha, henteu katungkulkeun ku padamelan, tapi urang sadaya tiasa leres-leres emut yen hiji waktos naon anu kurang dilakukeun, naon anu kurang dipidamel bakal pungkasan, bakal aya akhirna. Wargi-wargi dipikasih ku Gusti, urang kedah emut aya pepeling sanes anu nyebatkeun eling-eling mangka eling dharma wawayangan bae. Urang hirup gumelar di alam dunya, hirup teh kedah saroleh, nya ibadah ulah campoleh. Hartosna nya urang kedah ngalakukeun hiji hal anu engke bakal tiasa dicandak ku urang nalika urang sadaya disaur ku Gusti, nalika urang euih deui ka Gusti, urang kedah emut kumargi naon anu dilakukeun ku urang hiji waktos sadayana bakal dipundut ku Gusti. Eta margina kangge urang sadaya supados terang naon anu kedah dilampahkeun samangsa urang masih keneh dipasihan panjang yuswa dipasihan sehat, mangga urang titenan pangandika Gusti anu kaserat dina kitab Pandita pasal anu ka-12 ayatna kahiji dugikeun ka ayat anu ka-7. Tapi simkuring moal maos sadayana kumargi bilih panjang teuing anu dicandak mung ayat hiji sareng ayat 2na anu unggalna kieu. Kusabab eta meungpeung keur ngora kudu eling kanu nyipta maraneh, meungpeung taca nincak kana umur anu ripuh anu matak ngarasula hirup teh teu ngarasa bagja. Geus nepi ka kitu mah panon poe bulan bentang-bentang katembongna asa surem asa mendung saandeng-endeng. Para wargi anu dipikasih ku Gusti, upami urang emut kana pangandika Gusti anu kasebat tadi, nyemutkeun masihan pituah, masihan pepeling kangge urang sadaya yen dina samangsa urang sadaya masih keneh jag-jag, masih keneh waringkas, tanaga masih keneh kiat, urang sadaya kedah emut ka Purwadaksina, emut kanu kagunganana. Kumargi kayaan diri urang bakal robih, tanaga bedas bakal jadi hengker, buuk hideung bakal jadi bodas, waos anu ranggah bakal jadi ompong, pangdangu bakal cepil urang bakal dikantunkeun ku danguna, pangambung urang bakal dikantunkeun ku angseuna, panon urang bakal dikantunkeun ku awasna, letah urang bakal dikantunkeun ku rasana atanapi ilang rasana. Panangan anu keker, panangan anu kiat bakal dikantunkeun ku obahna. Sampean anu jag-jag waringkas bakal dikantunkeun ku lengkahna. Sadayana eta bakal robih, bakal uih deui kanu kagunganana, bakal dicandak ku nu kagungan cipta karsana. Upami tos dugikeun ka samodel kitu, tangtos kasebatna waruga tinggal banusan. Hartosna nya panginten urang mungan ngajampana bugang, kumargi raga urang dikantunkeun ku nyawa urang. Upami tos dugikeun ka dinya, urang bade tobat-tobat kumaha, urang bade ampun-ampun kumaha, henteu aya di kasempetan anu tiasa dilakukeun ku urang. Jadi pangandika Gusti secara jenter kangge urang, meungpeung urang masih ngora, masih jag-jag, eusian, lebetan, pinuhan ka kahirupan urang ku hal-hal anu sapuk sareng pakarsa Gusti, ku hal-hal anu ngamuliakeun Gusti, ku hal-hal anu ngadongkapkeun syukur kangge sadaya jalmi. Kumargi eta anu bakal dicandak, anu bakal dipertanggalbalerkeun di payunan Gusti ku urang sadaya. Kumargi harta kakayaan mung sakadar titipan, nya kakuatan urang mung sakadar titipan, tadi awak ukur sasampayan, nyawa ukur gagaduhan, harta bandangan saukur titipan. Eta sadayana bakal dicanak ku Gusti, anu dicanak mung tangtos iman urang ka Gusti Yesus.
Eta margina mangga warga nu dipikasih ku Gusti lenyepan renungkeun larapkeun ieu pangandika Gusti dina hirup urang sangkan kahirupan urang dina akhirna sae katungtungnakeun. Mangga upami diantawis wargi-wargi sadaya anu dangat ayeuna masih keneh ngararampa milari jalan kasalamatan anu teu acan terang ka mana nyamulang waktosna ayeuna wargi sadaya muka manah kangge nampi kasalamatan di lebat Gusti Yesus kumargi henteu aya jalan kasalamatan sanes Tuhan Gusti nyebatkeun dina Yohanes 14 ayat 6 kami teh anu jadi jalana anu jadi kayaktian jeung hirup moal aya nu bisa datang ka Gusti lamun teu ngaliwatan kami. Mangga urang sasaranganna da supados wargi-wargi sadaya dipinuhan ku asih Gusti tiasa terang kana ayana jalan kasalamatan. Gusti Yesus hatur nuhun upami dangat ayeuna Gusti parantos ngemutkeun deui kangge abdi sadaya. Yen nalika abdi hirup di alam dunya hirup abdi moalana. Hiji waktos abdi sadaya baris madep ka pangadilan Gusti. Tangtos aya hal anu kedah dipertangelwalerkeun. Aya hal anu kedah dicandak ku abdi sadaya. Nyaeta hal-hal anu sae, hal-hal anu nyoko anu patali sareng kasalamatan. Bilih diantawis wargi-wargi sadaya anu aya nu masih keneh ngararampa kangge milari kasalamatan. Gusti manggat bukakeun wanahna. Gusti sumping linggih dina kahirupan wargi-wargi simabdi supados sadaya jalmi salamet eta anu janten udagan Gusti anu janten tujuan Gusti hoyong nyalametkeun sadaya jalmi. Hatur nuhun Gusti hatur nuhun. Abdi nyanggakeun syukur, abdi nyanggakeun pangdoa ieu mung dilebet nami Gusti Yesus. Amin. Gusti ngaberkahan.